Setelah itu keduanya akan turun dan menanggalkan pakaian kebanggaan pengantin. Porosot, 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 berai, bulikir saya dua nana tuh. Aduh, kadika tinggalin budak, waduh, aku masih ting-ting, dijamin masih ting-ting. Siang tongkat puing di cekelan, hai. Icing saya ini banyak, aja. Pakaulan awak. Bunga ciki-ciki bung, ai. Bunga ciki-ciki bung, cing cangka. Manuk cingka, cinat, cing, cangka, ada manuk cingka, cinat, aduh, nggak, sakitnya dulu di sini. Assalamualaikum dulu deh, jalan lager, syukur aja germah yuk. Alhamdulillahnya orang masih kena bisa kumpul ngariu bongkok ngaronyo matepung lawung sareng anu ditiung ya tanah ibu-ibu anu nuju araya di balkon kon bapak-bapak anu nuju ngaraleut teh botol tol ehona turun kenjang saeutik deungeunna geus aduh. Lain abah mah asa tengah rasaan kada desa pada nama arek curhat itu juga gitu dah aya sanusi solusi ngeureunana anu kitu pokona sanusi mah atuh eta mah lain abah teh sabadana mah keur dilema antara iya dan tidak, disebut bungahnya bunga, disebut bingung heuda bingung carita teh kieu ya. Pan abah teh boga incu nya. Tah incu abah teh eta teh budakna minantu Pan minantu teh baheula teh kungsi kawin jeung anak abah. Tah malahan eta budakna teh ka abah ge diakukeun incu mitoha cenah. Jeung kumaha ini dah ngacampling dia teh kemailah ada acara lagi teh ngacampling acara teh ngacampling teh ngabahas carita mere pepeling. Nah, pokoknya nama incu abah lah. Carita dari incu abah teh pan kalau teh bogeun hutang. Kabulit ku hutang ku tuan tanah. Ya eta budak teh arek dikawinkeun dijieun nu ngora ku tuan tanah teh. Si borokokok eta. Ka abah teh tega Adena we bebeja ka abah. Ku abah ngamureun belaan ngajual kolor cek paribasana. Ya alhamdulillah ayeuna teh ku abah teh bisa katutup eta hutangna teh beres sacaritana teh. Budak atuh bungaheun deui. Tah ayeuna teh ku abah teh kapikiran ku abah. Menikeun harek dikawinkeun we ayeuna mah Da mahena geus bogaan kikineuan Rek dikawinkeun paingan cek katerangan atuh. Lamun boga hutang buburu bayar. Lamun boga budak geus layeut buburu kawinkeun. Heueuh meureunnan sieun bisi aya nu teu diharepkeun meureunnan bisi miheulaan kawin di kebun pan meureun wirang uing wirang mang wirang pan meureun warirang bau meureun warirang geus pokona mah nu penting mahnya ulah seungah ku rarabi dan rezeki mah nuturkeun tapi teu gampang kawin teh lain ngan saukur luang lempeng kiih geus lempeng hayang kawin teu bisa kitu. Teu gampang urang kudu boga prinsip, kudu nyaho naon tujuan pernikahan teh. Gitu. Kudu nyaho sabab dina kahirupan urang penuh cerita. Tah. Di dinya urang aya alam bogoh, aya alam bosen, aya alam nyaah. Anu paling paurna ieu dina alam bosanna ieu. Masa puber.
Lamun urang geus ngaliwatan alam bosen, karena alamnya tadi dinya geus jongjon. Anu penting urang kudu nyaho heula naon tujuan pernikahan. Abah rek serius ya. Ari tujuan pernikahan teh nyaeta keur ngawujudkeun katengtreman, saling cinta jeung silih pikanya. Tah anu tilu eta teh ngarupakeun tihang penyangga bangunan keluarga jeung rumah tangga. Lamun salah sahijina eueuh goncang eta bangunan keluarga jeung rumah tangga teh luntur eta saling kepercayaan teh Tapi mudah-mudahan ku Abah didoakeun buah panganten baru atau napi panganten bari. Mudah-mudahan cing janten rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Amin amin. Naon sakinah mawadah warohmah teh? Ulah amin amin hungkul. Tapi teh nyaho. Ari sakinah mawadah warohmah teh nyaeta anu tadi teh litas kunu ilaiha. Anu kahiji sakinah teh. Sakinah teh can puguh sare jeung aki-aki ngeunah lamun can tentrem. Tah ari sakinah teh nyaeta katentraman. Sok urang usahakeun kumaha sangkan di keluarga urang tentrem. Pamajikan senang, salaki tenang. Itu pan meureun ajeb-ajeb, adem ayem. Ngeunah meureunannya. Abah masuk sanajan hirup susah, balangsa, tapi asa teu boga we Abah mah Anu penting mah jadi awewe mah ulah sok natangga. Lain ulah boga tatangga, ulah natangga. Ari ulah natangga teh ulah sok ngomongkeun batur geuning ngagosip. Pilih sunutan datang ka imah der tah kudu bisa ngajaga eta. Nu penting mah urang mah kudu repok. Anu hiji rep, nu hiji pok. Tah kakak bisa tentrem. Eta we heulaanan sakinah. Anu kadua ayeuna mawadah. Nah, mawadah teh saling mencintai. Cinta. Tapi cintana urang cinta anu sajati. Cinta yang tulus dari hati yang paling dalam. Aya hati kadua leutik. Tah. Cinta sejati. Apa berenah karena pasalah cinta namanya. Tapi teh cukupkeun saukur cinta. Sabab aya hiji awewe anu ngucapkeun aku cinta padamu, aku cinta padamu. Menang puluh kali dina sapeuting. Ningang kepeuting isukanana deui. Anggar ngucapkeun aku cinta padamu, aku cinta padamu. Tapi ka lalaki hejen. Naudzubillahi min dzalik. Malah ajeb-ajeb. 17 tahun ke atas lah kayak itu nama. Naudzubillahi min dzalik. Kan kitu mah eta mah wanita tunai susila. Cintana hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Lain nu kitu, mawadah mah lain. Eta mah lain mawadah euy. Ting ceu ijo deng naon eta mah. Ieu mah anu cinta dari hati yang paling dalam. Tah sakinah mawadah ayeuna rahmah. Naon cenah rahmah teh? Ai rahmah teh nyaeta kasih sayang. Silih pikanya euy. Tah kasih sayang ieu anu jadi landasan cinta. Karena cinta mungkin lila mungkin berkurang, tapi kasih sayang mungkin lila mungkin kuat dan mantap. Dah kasih sayang ialah yang mendominasi cinta. Aduh. Bocah jajan itu sayang ini mah keur halodo. Lockdown nyurnya. Lockdown. Guys. Tapi ingat, waspadalah. Kencangna carita, janur kuning sudah melengkung di depan rumah. Kuleang janur, gugup pai tiup angin.
Lah hariring laguna teuing ku wening ciri wanci kapan bade tarik jangkar ciri wanci munggaran paduduaan nyungsi rabi ngabalada imah-imah ngarongkang obrolan numineng jadi lamunan. Aduh. Ingat, suami istri, laki pemajikan, kedua mempelai tidak akan selamanya duduk di atas singgasana pelaminan dengan tumpuan pandangan dari ratusan pasang mata, betul? Betul. Saat-saat pemajangan hanyalah sementara. Setelah itu keduanya akan turun dan menanggalkan pakaian kebanggaan pengantin. Porosot, 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 berai, berikir saya dua anak tuh. Aduh, kadang tinggalin budak, waduh, aku masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, yakin saya bubur lah. Aduh, dan menggantinya dengan pakaian biasa. Dari situ mulai menempuh hidup baru. Minantu mimiti narima tugas, mitoha mes mimiti nitah usaha. Anggur merah kena teh euy, minantu nganggur mitoha marah. Aduh. Tapi tong ringrang tong hariwang jangan takut karena keduanya telah sah dan lulus di wisuda dengan gelar SI. Naon cing SI? Suami istri. Tapi bukan suami takut istri yo. Aduh apa ini? Yang bainul-bainulnya mana yo? Jadi kaji kadir ya. Aduh. Dengan menyandang gelar itu, keduanya mempunyai hak dan kewajiban. Hak istri adalah kewajiban suami, hak suami adalah kewajiban istri. Jadi keduanya saling ketergantungan, tergantung kanu ngagayot, dicoba berputar, sodorkan ke belakang, tidak ada lawan di sana, masih diutak-atik, 1, 2, 3 lawan terlewati, masuk kotak penalti. Apa yang terjadi saudara-saudara? Gol! Siang geus gol gitu. Sayangnya tanggung jawab sih ada geus gol gitu mah. Sudah tidak ting-ting lagi kayaknya nih. Aduh, kudu tanggung jawab sih. Tah, di dia orang kudu boga tanggung jawab. Laki-laki bertanggung jawab sebagai kepala di rumah tangga, sebagai imam. Sedangkan istri sebagai tihang di keluarga. Betul? Betul, betul. Betul kumaha aing nyaritaan oge. Nah, jadi kudu bisa ngajaga keluarga. Kudu dijadikan harta eta keluarga. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Menurut prinsip Abah, betul. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Di antara anak, istri, orang tua, bahkan saudara sekalipun. Itu adalah harta. Karena apa yang Abah rasakan, dikala jauh dari seorang istri, biar orang kata lebay, Abah dihantu resah, gelisah, bahkan takut sekali. Sieun euy. Peun ini si lain. Sieun dijen kulit bedug. Aduh. Tong munafik ya. Ditinggalkan pemajikan mas ya. Karasa ya. Anak yang butuh sosok seorang ibu. Ya baseuseun numpuk can ngejo. Karasa ya. Tah di dia orang simpulkan. Aing rek ngabelaan heula awewe ya sugan loba nu subrek ya. Di dia orang simpulkan bahwa wanita tidak kalah
lebih berharganya daripada kaum laki-laki. Kalau diibaratkan, sehebat apapun, segagah apapun bendera, tidak akan berkibar tanpa adanya tiang. Begitu juga laki-laki. Sehebat apapun, segagah apapun, seganteng apapun, tidak apa-apanya tanpa pendamping seorang istri. Kawin sih. Jadi jelas wanita lebih berharga daripada kaum laki-laki. Kaum laki-laki lebih berharga daripada kaum wanita. Jadi semuanya saling ketergantungan. Nah, begitulah kirai-kirai. Dan jangan lebay. Cuy coy, colek komen. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Bah. Tinggalin tuh tongkatna jeung hayamna. Paraban ayam tak karunya lapareun. Aku masih ting-ting, dijamin masih ting-ting. Tur nuhun, Bah. Yo. Kin tepang deui nya.